Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana di mana bae ayana wilujeng tepang deui sareng acara dongeng Sunda anu biasa dicana ku Kang Arit. Mudah-mudahan ieu dongeng teh ngajantenkeun panglibur kana kalbu pangberah kana manah. Mudah-mudahan mitra-mitra sadayana urang sadayana dina danget ayeuna disehatkeun lahir kalawan batin. Kang Arit teh oleh ngadoakeun ka sadayana mitra-mitra sareng urang saling doakeun mugia urang sakulawargi aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Mitra-mitra sadayana ieu dongeng teh dina judul Ngadu Siluman. Ayeuna teh seri ka 38. Mitra-mitra sadayana kamari teh nyaeta nuju nyarioskeun di bumina basatarnya. Wirehna Ki Lembing teh bade manggil si Turunggul dugi kadinya mitra-mitranya. Mitra-mitra sadayana supados henteu nyangkolong ting kana waktos sumangga ieu acara dongeng urang kawitan bae. Dar sasajan teh leuwih kumplit ayeuna mah. Anu tadi nama sacecempeh ayeuna mah sanyiru Vinu. Da pamenta Ki Lembing jadi sasajan teh menta dilobaan. Atuh ayeuna mah bener loba pisan. Sanggeusna beres sasajen disiapkeun di kamar si Kodar anu saterusna kaluar deui nepungan Ki Lembing, si Kampar jeung Mbah Satar. Beres Ki, beres. Nya syukur atuh Kodar ari geus beres mah syukur. Sakedeung deui kita cek Ki Lembing bari ngenyot deui ududna sarbung. Eta asep paluar tina liang irung Ki Lembing anu gorowes siga liang bangkong. Bulu-buluna rorogok kaluar bari jeung geus bodas. Sanggeusna ngabeakeun rokok Ki Lembing ngajakan ka Mbah Satar ka si Kodar jeung si Kampar. Hayo kajararo tuturkeun Aki. Kitu cek Ki Lembing. Atuh sararea nuturkeun Ki Lembing. Sup ka kamar nyaeta ka kamar anu geus disiapkeun ku Mbah Satar. Parukuyan meuni barak-bak hurung ku seuneu. Sok darario tukangan Aki amat walana pikeun karibut. Oh mangga Ki, mangga. Mangga Ki, mangga. Saterusna Ki Lembing sila ngajemprak nying hareupan parukuyan anu hurung barak-bak seuneu. Ki Lembing nyokot menyan tuluy menyan teh dibubuk-bubuk ku dua dampel leungeunna. Anu saterusna eta menyan dibeuleum paladog. Menyan teh dibeuleum mane nyarapeng. Wolok minuhan eta ruangan matak eungap keur anu kakara.
Tapi ari keur basatar mah jeung si Kodar jeung si Kampar komo aki lembing mah angst biasa we. Ngambah haseup kitu teh kumaha we meureunan manehna keur udud. Anu saterusna aki lembing mapatkeun ajian pangembatna. Ajian teluh, ajian panarik, siluman silemin, ceng ti golongan jin kafir, kumanehna diwatek. Bewerna anu kumat kemot, sorana ngagerendeng tapi nu tadi teh teu jelas. Teu kadenge naon atuh elmuna anu diucapkeun ku aki lembing. Peladuk. Eta menyan terus dibeuleum ku aki lembing sorana meuni peperepetan. Beres kitu teu kanyahoan. Gelebug. Aya sora angin mani ngagelebug. Eta sora angin teh kadengena mah di luhur, nyata di luhur awang-awang. Muter kumaha we angin anu rek turun hujan tapi beda karasana. Eta angin perwatakna keung kacida mata kukurayeun. Komo si Kodar jeung si Kampar mah anu geus ngarasakeun basa mana di lamotan tarangna ku si Turunggul. Oh tu si Kodar macan pugu-pugu ge geus norok tau awakna siga nu lilinieun. Bangetna anu hideung mimiti sepa. Da lamun aya nu nempoeun mah katingali. Kumaha we? Banget si Kodar teh mayit hirup. Aduh, kabar aing mah sieun. Kita cek si Kodar ngaharewos ka si Kampar. Mantang loba omong da urang ge sarua sieun, jempe besi aki lembing ngamuk. Kita cek si Kampar malik ngaharewos. Ari basatar mah can nyahoon. Naon nu bakal kejadian dina waktu harita. Gara kitu peladuk aya haseup ipis memete ngaleutikan nyilep kana haseup menyan anu dibeuleum ku aki lembing. Lila eta haseup ngabadagan les eta haseup leungit cidek-cidek aya wujud anu awakna campung badak seongna rangeteng kaluar katempo meni boborelakan panona anu hurung tur bolotot ari awakna hideung siga anu dibuleun ku injuk tapi sareukeut jeung hareuras kumaha we jara. Si orang eta teh si Turunggul anu geus datang kadinya. Cakakak si Turundul seuri meuni ngagak-gak. Wah, sakit. Bagea sakit. Itu cek si Turunggul. Sarana meuni tarik handaruan. Are eta angin ayeuna mah mimiti ngaleutikan. Angin teh ngaleutikan anu akhirna mah les sora angin mah leungit. Cakakak si Turunggul seuri deui. Wah,
lobahakan. Wah. Baca si Saki mereakanin kanainya. Wah. Benar mana Saki. Benar mana lembik. Tingkar tina janji. Yang mana ngadatang kendai kaula. Wah. Kita cek si Lembing. Lembing. Kaula teh anu janji teh rek menta tulung. Menta pang nyekekeun anu ngaran si Kanta di Kampung Jegang. Kita cek Aki Lembing mimiti marentah ka si Turunggul. Wah. Masalah kerajaan Saki. Wah. Tapi kaula ayang barang akan rela Saki. Wah. Kita cek si Turunggul bari rurat reret kana sasajen. Malahan mah ngareret kasih kodar panana hurung mencrong. Seket matak tambus kana jantung. Atau si kodar teh mending ngalaper. Awakna si ganu liliniun. Ampun Turunggul. Ulah digayam kuku kuring mah. Kita cek si kodar bari semunu nyembah. Manusia. Pirage ku aing jadi kenyot sia teh. Make ngomong konyol. Kita cek si Turunggul bari mencrong seket si kodar. Atau si kodar teh bener. Lain dikir soakna. Anu saterusna si Turunggul ngaret ka Bah Lembing. Pok nyarita. Wah, Saki. Ari eta gigireun Saki anu peot-peot saha ngaranna. Kita cek si Turunggul bari nunjuk ka Basatar. Atau si Basatar teh meuni soak. Tah eta anu nitah ka kaula teh Turunggul. Kaula teh diprihpati di peta tanaga ku eta jelema anu ngaranna si Satar. Kita cek Aki Lembing nerangkeun ka si Turunggul. Wah, Saki. Sigana ieu sajen peot euy kecihna nguno. Wah. Kaula mah hayang. Kaula mah yang setia tata si aki-aki nu peot anu ngaranna si Saka. Iga nangis. Itu cek si Turunggul bari mencrong ka Basatar. Atau Basatar teh meuni soak. Aduh, Ki, ulah dugikeun ka nyokek ka kuring. Itu cek Basatar soakeun. Moal. Kan dayaki. Kita cek Aki Lembing nenangkeun ka Basatar. Tapi anger we di kumaha ge Basatar teh hatena mah rerempodan. Pak Aki Lembing nyarita deui. Turunggul sok. Ngopi heula beakeun. Kaula rek kaluar heula. Kita cek Aki Lembing. Manehna kudu gancang kaluar ti dinya sabab lamun teu kitu
paur si Kodar atau si Basatar anu bisa dicekek ku si Turunggul. Manehna lamun di luar mah aman, dan baik cenah dayana mah si Turunggul geus aya. Jeung ngopieun sakitu lobana pasti si Turunggul dina ngopina bakal lila. Ya, Yokoy, rek keluar oi, wah. Kaulah barek ngopi di dia. Kita cek si Turunggul, bari mena. Anu saterusna cingogo kumaha we budak anu keur ngadu kaleci. Memete manena kop kana dawegan, terus diinum, mane ngalaklak. Siga anu haus siga anu geus lempang jauh. Beres nginum dawegan, eta dawegan teh didagorkeun kana sirahna, brai atuh muka. Si dawegan teh beulah jadi dua, tuluy kalapana disegetan. Ari Aki Lembing gancang ngajakan kalaluar ka sararea. Ayo urang di luar we heula, keun si Turunggul mah cenah ngopi da geus puguh aya di dieu. Ke gampang geus ieu mah. Dan kege pasti mainna lamun ieu mah bakal nyamperkeun lamun dahareuna geus beak. Kitu cek Aki Lembing. Atuh Basatar si Kodar si Kampar teh meuni atoheun. Teu sirik na si Kodar mah loncat kaluar pangheulana ku sieun-sieunna. Anu saterusna Aki Lembing si Kodar jeung si Kampar caricing di tengah imah bari ngadogan si Turunggul nu keur barang dahar sasajen. Yo teh anu salajengna kumaha? Ieu teh langsung bade dipiwarang ka ditu ka si Kanta ki teh nepi kumaha? Kitu cek Basatar mimiti nanya ka Aki Lembing. Nyang kege geus beres mah. Da gampang ari geus kaluar mah karinga gero karinita. Keun we cenah barang dahar meh seubeuheun. Ameh teu ngaganggu ka urang. Da sigana sanyiruk kitu mah bakal lila ngopina. Abdi mah sanes nanaon ki? Ya moal nanaon ka abdi. Kitu cek Basatar meuni sieunun. Mahan ki aduh abdi mah paur. Panarita si Kang Kodar gen bikin kadil bawa tarangna kacok-cokan. Paur abdi mah. Kitu cek si Kampar. Moal sing percaya kaki keun. Masalah si Turunggul bisa kaatasi. Sabab Aki geus apal kalemahanana. Aki ge moal samata-mata ngingu atuh lamun teu sanggup mah. Memang Aki ge boga kalemahanana. Naon kalemahana si Turunggul? Sabab Aki baheula basa nalukeun manehna ge nya intina mah teu ditalukeun mah hese. Tah kitu cek Aki Lembing nerangkeun. Da memang ari ti golongan siluman selemin mah sistemna ditalukeun heula asup si Turunggul. Anu harita Aki Lembing menang tapa, menang puasa. Hayang menangkeun si Turunggul teh. Oh kumaha kitu ki eta si Turunggul dikeun ka tiasa kitu. Abdi mah asa heran pan eta teh ti bangsa Cin eta mah. Nah tiasa talu kitu. Supados tenang we ka abdina. Kitu cek Basatar tetelpek jeung panasaran. Pok Aki Lembing nyarita. Nya teu nanaon atuh Satar. Ku Aki rek dibejakeun meh maneh tarenang. Oke maneh Kodar Kampar da maneh ge sarua can apal kumaha jujutanana. Baheula teh Aki teh pernah tapa di hiji gunung Luang Liwung. Ari teh Aki basa ngulik ilmu Batara Karang. Nya Batara Karang menang. Nya harita aya hiji makhluk nyaeta si Turunggul teh. Ari harita teh si Turunggul teh keur nyenyekel hiji benda disebut nama benda pusaka. Tah ku Aki teh diolo
dirayu dibujuk nepikeun ka eunang we eta pusakana teh. Tah setiap pusakana ku aki dipilihkeun da mangrupa keris manehna ngagoak nungkup ceulina ampun-ampunan. Tah kitu Satar, Qadar, Kampar. Jadi aki oge keur nalukeun bangsa nu kitu teh teu sambarangan. Sabab ari nu kitu mah beda jeung bangsa manusia, bisa ngabahayakeun euy. Kitu cek aki lembing nerangkeun. Atuh Pak Satar, si Qadar jeung si Kampar teh mani ungut-ungutan. Wah, janten ki lamun eta pusakana ku aki dipilihkeun manehna bakal koceak dengek. Tah kitu Kampar. Sabab kalemahan manehna teh di dinya setiap pusakanya eta hiji keris. Lamun ku aki dipilihkeun manehna ngagoak nyampun-ampunan. Di harita manehna taluk. Cek aki kieu heug taluk. Tapi kudu misa mantuan. Pangabutuh aki boh dina ngirim rejit teluh atawa naon bae. Tah kitu. Kita cek aki lembing nerangkeunana panjang lebar. So upami ieu ki kumaha upami si kerisna beunang deui ku manehna. Nya lamun beunang deui ku manehna mah nya moal bisa taluk, manehna bisa mabur deui ka nagarana. Jeung lamun eta pusakana geus beunang deui ku manehna, bisa-bisa manehna ngaroga hala ka urang-urang. Tah kitu. Ari eta ki upami nah khusus aki atau napi saha wae anu nyepeng tiasa nalukeun si Turunggu teh. Kitu cek si Qadar nanya. Ari talukna si Turunggu mah cing saha anu nyekel keris nya eta nu disebut dulunganana. Nya keur cirina mah dipilihkeun heula eta si keris teh da memang leuleus sanajan katinggalina tina besi. Tapi dipilihkeun teh ngadak-ngadak leuleus kumaha we seng. Tah kitu Qadar, Kampar. Atuh sararea beuki ungut-ungutan yen ngarti naon anu diomongkeun ku aki lembing. Keur geunah-geunah ngobrol kitu teu kanyahoan ti luar aya nu ngagarowok. Si Horeng warga ti Kampung Jegang anu dipimpin langsung ku Mang Kanta geus nepi ka dararinya. Eta imah geus diriung ku warga. Malahan mah bedoge geus dilalagar. Anu mah paneugel mangrupa-rupa. Kabehanana geus ningker ka eta imah geus diatur kumaha carana. Nya eta anu dikomando teh ku Mang Kanta diatur. Mangihin Mang Badik aki uhe Mas Nono Pak RT kabehanana geus araya di dinya. Malahan masih Gopar si Gapar ge geus panghareupna sabab rek nying hareupan hiji jalma anu biadab tur dina pangartina geus kaitung lohur. Oi, Satar, keluar, oi, keluar. Kitu cek sora warga. Kagorowok ti luar. Satar keluar euy sia, keluar kunyuk. Tuangan masalah. Keluar Satar, keluar oi. Keluar Satar. Keluar, keluar oi. Keluar sia, Satar. Montong ngeno gue di jero imah. Sok, ku aing ayeuna rek dicangkalak. Kitu cek sora aki uhe. Atuh Bas Satar. Aki lembing, si Qadar jeung si Kampar mani ngagarebeg. Rawas lain dikieuna. Jeung ngadak-ngadak eta sora warga teh jadi rame. Pan tadi mah samemeh init jeung samemeh can ningker imah teh rerencepan. Aeh. Nah, aya saha eta sora warga Satar? Kita cek aki lembing.
Oh mohon Ki, aduh kumaha sigana eta rek nyerang ka urang, kumaha pamitos kieu? Kitu cek Mbah Satar menireuwaseun. Tenang, ulah gempeur. Ayeuna mah urang singarepan we da, sigana lamun teu di singarepan bisa bahaya. Jeung ngadenge mah sora teh ti tukang teh hareupeus pinuh sigana mangsiting keur ieu mah teh. Kitu cek Aki Lembing. Sanjadi tenang-tenang ge anger we. Hate Aki Lembing peot jeung sieun lain di kieuna. Keluar sia Satar, keluar. Lamun sia teh keluar ku aing ieu otobrok dik diduruk. Kitu cek sara warga. Keluar, sabar. Kitu cek warga. Oi sabar Satar gitu ngomong teh. Daurat kieu. Mong we. Keluar Satar. Kitu cek warga. Atuh Aki Lembing teh nengahuleng pok nyarita. Sok, Kodar, kabar. Oke maneh Satar, siap-siap. Ayo urang keluar. Kitu cek Aki Lembing ngajakan ka Mbah Satar, si Kodar jeung si Kampar. Atuh teu ararese geus meunang panitah ti Aki Lembing mah. Op si Kodar jeung si Kampar oke Aki Lembing. Kabehanana nyarokot bedog. Terus bedog tadi soren. Beres kitu curut keluar kebeg. Lain di kieuna Aki Lembing Mbah Satar si Kodar jeung si Kampar ngagarebeg sabab di luar geus kacengcreng. Warga kampung Jegang meneregreg ningker eta imah. Bari marawat sempor nyeta marawa obor atuh didinya teh caang kabina-bina kumaha we waktuna beurang. Pok mangkanta nyarita. Satar. Sok keluar. Ulah nyumput wae ayeuna mah geus waktuna si laing ku dewek di barengkos euy. Sabab si laing nyieun wae kaonaran, nyieun masalah. Lain ka dewek wae tapi pangpangna ka warga. Kitu cek mangkanta sorana tarik bari melak cangkeng. Atuh Mbah Satar teh menengah huleng. Pok Mbah Satar ngajawab bari hatena mah sebenarnya mah ngalater sabab dieu teu ge atuh ningali warga anu sakitu pinuna. Sigana lamun teu dijieun prakedel nyamanana dijieun donat. Ari sia Satar. Rek danahaun hah? Rajon wani sia mawa balad. Lamun heuh mah sok urang pak tutunggalan jeung dewek. Mau tong ngagunakeun warga. Kitu cek Mbah Satar bari melak cangkeng. Satar. Aing mah ti baheula ge moal dipangejatkeun ku cucungik sia. Justru ka dieu teh warga teh hayang nyate awak sia. Ayeuna mah geus tong loba ngabacot. Ayo turun. Kitu cek mangkanta. Mangkanta mimiting sia nafsu lain di kieuna. Sok, bapak-bapak kasih heula we. Sok. Bandungan heula. Kuring hayang ijen cenah jeung si Satar. Kitu cek mangkanta. Oh, ban anu kieu mah keun we. Oh, abdi urang payunan. Kitu cek si Gopar. Nyata nawaran ka mangkanta. Tuh itu we agan mah anu tuh nu aki-aki peot da sigana eta tah inung rurusuhna anu kedah di payunan ku agan mah. Mohon kan we anu ieu mah cucung-cucung ieu mah. Mohon kan lah anu eta mah tah anu cucung eta mah. Urang we urang raponan. Kitu cek si Mang Oday. Nya we satuju Mang Oday. Urang kocoran we tuman geus kieu mah. Dihirupan ke ngahurinan donya mangkluk kieu mah. Anjeun riweuh jeung riweuh we.
nyan masalah jeung masalah kitu cek warga mimiti saheng bari ngacung-ngacung bedogna. Atuh si Kodar jeung si Kampar teh lain di kieu meni soak. Aduh Ki kumaha geus kieu da abdi mah teu sangem ngalawan sakieu seurna mah. Kitu cek si Kampar. Tenang Kampar, pan aya si Turunggu anu bisa mantuan. Ayeuna mah sok we tenang heula tong gua ka Gurung Gusuh. Kitu cek Aki Lembing. Padahal Aki Lembing ge sebenarnya geus peot sirahatena mah. Sabab ari ku nempolo-boloba kitu mah atuh baur oge. Naon sababna? Sabab dihenteu teu ge pasti manehna bakal ripuh 1000 kali kuat, 1000 kali maena weduk, 1000 kali manehna boga ajian Batra Karang. Nya pasti nage lamun diperekbek mah angger bakal ripuh. Satar jeung maneh sia Ki Peot anu tukang ngariweuhkeun. Montong kalaka ngajerga kaos aca, hayo maju. Kitu cek Mang Kanta. Atuh di kitu-kitu mah Bah Satar Aki Lembing, si Kodar jeung si Kampar ge nafsu. Jelang Bah Satar loncat, Aki Lembing ge sarua jeleng loncat. Si Kodar jeung si Kampar laluncat. Atuh ningali kitu mah Mang Kanta teu hararese jeleng loncat. Nying hareupan Aki Lembing. Ari si Gopar nying si Gopar jeung si Gapar nying hareupan Bah Satar. Ari Mang Oday jeung warga nying hareupan nyaeta si Kodar jeung si Gampar. Atuh aya anu akhirna mah parung perang campuh pang nama si Kodar ripuh lain dikina. Si Kodar jeung si Kampar ripuh pada ngahapuk pada nenggeulan. 1000 kali maena boga ilmu silat. Nya ari ngalawan masa kitu mah manehna lain di kieu komo dina ilmuna si Kodar jeung si Kampar mah ngan boga ilmu silat unggul. Ilmu silat teh ampuh lamun ngalawan hiji dua, ari ngalawan puluhan mah atunya kapaksa. Aki Lembing jeung Bah Satar mantuan si Kodar jeung si Kampar luluncatan kaditu ka dieu. Sabab teu tega oge ningali si Kodar jeung si Kampar pada ngahapuk ku sararea. Komo ku tingkat Mang Oday jeung Mang Oday mah pandina pangartina ge geus cukup. Jadi cek kasarna mah keur nying hareupan si Kodar jeung si Kampar mah sanggupkeun ku seep waktosna.